Tepangkeun wasta abdi Silmi Agnia Ahmad Mungkasora di kelas 12 MIPA 3. Tepangkeun wasta abdi Yasfi Nurul Imani di kelas 12 MIPA 3. Mimi, Yasfi, terus di mana? terus di Jogja, balik ke mana? Balik ke sekolah. Tuh ngangge masker. Koream haredang. Ih, hayu atuh cenah ka bumi abdi gaduh. Ayo atuh. Iya, Pi, maskerna. Kapan lagi ya teh, urang teh kedah menggunakan masker. Virus teh bisa nular lewat udara atau sentuhan. Sanajan urang dina keadaan sehat, urang tetep kudu make masker. Sabab urang oge tak apal mun misalna aya jalma nu boga virus. Loba jalma anu benang virus pedah teu make masker. Oge mangrupakeun cara urang kanggo ngabantuan tenaga medis. Oh, nya lurus oge nya. Nyantos atuh. Abdi balik ke sekolah. Nya, Dadah. hati-hati nya. Ya.